Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareus teteh sadeana? Alhamdulillah, tepang deui sareng teteh dina acara anu sami nyaeta Dongeng Barudak. Di edisi ayeuna, dongeng anu bade dipedar teh judulna Milu ka Pasar. Yasana Nanda Aditya Pahreji. Nanda teh masih kelas 5 SD adik-adik. Duh, hebat pisan. Nanda masih kelas 5 tapi karyana tos seueur midang di media. Gerak, urang aoskeun heula biodata Nanda. Nami lengkepna Nanda Aditya Pahreji. Lahir di Ciamis ting 6 Februari 2011. Kiwari, Nanda calik di kelas 5 SD Negeri 5 Karangpawitan. Cobi, mana rerencangan Nanda? Sok, enggal manco di Nirada Official. Alamat sakolana Blok Sayur, Desa Karangmulya, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kode pos 46253. Ari alamat bumina di Kampung Cirendang, Desa Karangmulya, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Hobina main sepak bola. Cita-citana hoyong janten pilot. Mugia tinekanan. Karya nutos midang di antawisna hiji majalah bekas, cerita pendek anak halaman kuncup surat kabar pikiran rakyat tahun 2020. 2. Ziarah, cerita pendek anak halaman kuncup surat kabar pikiran rakyat tahun 2020. 3. Dimarahi Ibu, cerita pendek anak halaman kuncup surat kabar pikiran rakyat tahun 2020. 4. Buuk Karunya, sajak Sunda anak-anak halaman sajak alit majalah mingguan bahasa Sunda edisi 2752. 5. Sebelum tidur, cerita pendek anak halaman kuncup surat kabar pikiran rakyat edisi 15 Maret 2020. 6. Ikut kerja bakti, cerita pendek anak halaman kuncup surat kabar pikiran rakyat edisi 16 April 2020. 7. Sedih, sehat, rapi, dan jajan, sajak alit Mangle edisi 2788. 8. Aya nu ngarabut, Carlit Mangle edisi 2845. 9. Hujan, pelem, kalotor, kunci, dan kantong, sajak alit Mangle alit edisi 2850 hiji. Carios ngeunaan milu ka pasar, nyarioskeun tokoh kuring anu ngiring ka pasar sareng ninina. Ari ka pasarna maksadna mantosan ninina anu ngicalan samara. Cobi, jentena tokoh kuring kesepeun teu ka pasarna? Sayana dangukeun dongengna dugi karese nya. Tadi disebatkeun ye nini kuring ka pasar teh dina raraga icalan samara. Cing, adik-adik kuninga teu naon wae nu kalebet samara teh? Yuk urang tataan. 1. Jahe, 2. Laja, 3. Cikur, 4. Koneng, 5. Sereh, 6. Salam, 7. Bawang bodas, 8. Bawang beureum, 9. muncang, 10. pedes, 11. katuncar, 12. ki amis, 13. asem, sareng nu sanesna. Samara ngandung manfaat pikeun nambah rasa sareng aroma. Contona, pikeun nambah rasa sengit sareng ngicalkeun bau hanyir lauk, daging embe, biasa ngangge jahe, sereh, koneng. Pikeun nambah rasa seger, biasa ngangge asem, jeruk purut, daun jeruk. Lian ti kangge nambah rasa, samara oge sapalihna tiasa diangge landong, anu disebatna landong herbal. Sapertos, ki amis, jahe, koneng gede. Tah, eta pedaran ngeunaan bumbu dapur atanapi samara. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Tong hilap subscribe channelna,
Trust, like, komen, sareng share. Milu ka Pasar, karya Nanda Aditya Pahreji. Rek milu ka pasar? Tanya Nini. Bade, jawab kuring semangat. Nam, isuk presa kolalin? Tanya Nini anu dina poe hari tangan jang ka imah. Uhun, 2 dinten malihan mah, kuring bunga. Poe Sabtu dina kalender teh beureum, noron perena, Sabtu jeung Ahad. Kudu ngendong ari rek milu ka pasar mah, cek emak ti patengahan imah. Nya, ngendongnya, geus lila tara ngendong. Ceuk eta emana bapa anu hirup nyerangan satu tas ditinggalkeun maot ku aki. Mangga, kuring unggek. Datangna Nini teh teu ngahaja ngajak kuring ka pasar dina poe isuk. Tujuan utamana pikeun nganterkeun cimpring jeung cau muli. Jigana Nini apaleun yen poe isuk teh tanggal beureum. Sok atuh geura ngawadahan salin. Titah emak anu keur ngawadahan beas. Nini ti keur rumajana geus dagang di pasar. Dagang samara, saperti bawang beureum, bawang bodas, cikur, muncang, katuncar, pedes, jeung koneng. Sok tabu sabaraha Nin angkat ka pasar? Tanya kuring peutingna. Samemeh subuh geus mangkat, engke muru salat subuh di masjid aya nu di tukangan pasar. Tembalna bari nyiapkeun 2 jingjingan. Dina jingjingan geus dieusi ku samara meunang mungkusan. Nu sok mungkusanana teh Nini jeung barudak awewe nu aya di sabudeureun imahna. Mun aya keneh bungkusan mah kuring oge rek mantuan. Eusi jingjingan pinuh ku dagangan pikeun dibeuli ku para langganan dina poe isuk. Anak pon tempat dagangna di kios. Kungsi bareto jeung bapa ka kios tempat Nini usaha. Geus lila, resep teh. Gigireuna aya tukang dagang tempe. Katuheuna aya nu dagang gepuk. Ari dihareupeunana mah nu dagang sabangsaning snack. Tah, di belah tukang nama nu dagang sayuran. Geus, geura sare, sangkaan isuk teu kaberangan. Ceuk Nini bari mareuman listrik nu aya di patengahan imah. Sajam samemeh salat subuh, kuring jeung Nini geus nyararing. Untung kuring teu hese pikeun dihudangkeun ngalaksanekeun salat tahajud jeung mandi. Memeh indit ka pasar, dalahar heula. Kuring sumanget pisan pikeun milu ka pasar. Miang ka pasar teh numpak angkot nu liwat ka jalan aspal nu teu jauh ti buruan imah Nini. Jarak ti lemburna ka pasar lumayan jauh. Anjog ka lingkungan pasar, kapireng sora adzan subuh. Bantuan Nini, titah Nini sanggeus aya di hareupeun kios. Teu lila ti harita rabul anu rek mareuli. Langganan Nini loba pisan. Kuring mantuan Nini laladang. Babari ngaladanganana. Duit pamulang geus sadia diwadahan kana keresek. Bari ngaladangan teh nu balanja bari ngajak ngobrol. Raresepeun ka kuring. Kuring boga kaleuwih. Di mana ngitung teh bisa katalar dina pikiran. Teu kudu dikotret atawa make kalkulator. Lapar deui? Tanya Nini basa nu meuli geus kari saeutik. Lapar Nin, kuring unggek. Dagangan Nini tereh imeut. Teu lila jebul tukang bubur nganterkeun 2 mangkok bubur haneut jeung kurupukna. Nini pesen bubur ngaliwatan DM dina Instagram. Bari dahar bubur, Nini bari ngaladangan samara. Nini bade teras balanja samara? Tanya kuring. Moal, sok dikirim ku agen? Jawabna bari terus ngarot. Nini ngajak kuring ka toko buku pikeun meuli alat tulis. Terus meuli kantong jeung sapatu. Teu poho meuli jajaneun. Poe eta kuring bener-bener bungah. Nini teu kaciri capek. Sumanget dagangna nepikeun ka kiwari.
teka tempo geus kolot, saban poe dagang menang duit jeung manjangkeun tali mimitran. Nini kuring beunghar, ladang dagangna geus matak bisa nyieun imah jeung pakaya. Kuring salah saurang incuna diogo pisan ku Nini. Isuk rek milu deui ka pasar. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun, tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur, hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official, teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.